Si Kang Deden kakarak ngeuh cieuna teh. Harita ngegereneng ngomong sorangan. Alah anjir, diri aing kakarak inget ya. Cek suara misterius teh. Yen di dieu pisan dina poe ayeuna jam sakieu Nyai Pupuh Kinanti kabede euy. Anjir, diri aing kudu rikat mun kayak kieu mah. Geus kitu mah si Kang Deden ngagero ka Raden Pupuh Kinanti kusabab rek balik deui ka pasar. Nyaeta neangan kongkorong nu ragrag harita. Nyai, euy, ka mana Nyai? Teu ka mana-mana ieu. Bahaya. Raden Pupuh Kinanti netep antep ka si Kang Deden, teu kungsi lila nyarita. Abdi bade milari kongkorong teh Kang. Akang ulah ngahalangan abdi Kang. Keheulana Nyai, bahaya ieu. Ayeuna mah urang tinggalkeun ieu patempatan weh. Hayu. Tapi Kang, kongkorong eta teh pamasihan ti Kakang Deden. Bari nyepengan leungeun Nyai Raden Pupuh Kinanti, harita si Kang Deden nyarita. Tong tapi Nyai. Yeuh, sadar. Akang mah alim mun Nyai nekat kieu. Nyai kudu ngarti atuh Nyai. Bahaya ieu. Nah Kang, akang bet perhatian pisan ka diri abdi Kang. Akang mah teu kumaha Nyai. Biasa we akang mah ngan kitu teh. Akang mah alim mun Nyai kumaonam Nyai. Geus hayu aya urang kabur. Jujur ka Nyai. Ari akang teh aya rasa cinta teh ka diri abdi Kang. Jujur Kang. Dina keur kaayaan pakeueuh Nyai Raden Pupuh Kinanti masih keneh sempat-sempatna hayang kedal rasa hate. Kusabab dirina geus teu kapalang nyaah ka si Kang Deden. Rumasa aya rasa cinta ka si Kang Deden. Kitu deui si Kang Deden sarua ngabogaan rasa kanyaah jeung kacinta ka diri Nyai Pupuh Kinanti. Ngan piraku teuing we ari keur kaayaan pakeueuh kieu mah. Harita si Kang Deden nyarita ditujukeun ka Nyai Raden Pupuh Kinanti. Keheulanan atuh Nyai. Ayeuna mah urang salamet ke diri heula we ayeuna mah Nyai. Tapi Kang, abdi hoyong terang walaran ti akang Kang. Perkawis perasaan akang ka diri abdi Kang. Ari Nyai asa ku bedegong Nyai. Muhun Nyai. Yeuh, akang geus teu kapalang nyaah ka Nyai. Sabenerna mah ieu hati akang teh komo deui akang rek satugu satia ka Nyai. Nu matak Nyai ulah nekat kieu. Apanan gerombolan teh marawa bedil Nyai. Akang embung mun seugna ayana naon ka diri Nyai. Akang embung mun seugna ayana naon nu tumiba ka diri Nyai. Sin kumaha akang mah Nyai. Sing percaya ka akang. Harita Nyai Raden Pupuh Kinanti tangtuna bae nemungkeun paroma nu marahmai. Rasa hate nu bagja amat kusabab ngabogaan rasa nu sarua jeung dirina. Harita ragrag sumpah rek satugu satia. Sedengkeun dina poe harita geus kuduna si Kang Deden balik ka zaman modern. Sajeroning ngalumampah kapilumuran
nyaeta ka padumukan Mang Ucup harita rereheula ngeureunkeun lengkah kudana di amparan tangkal eurih. Harita si Kang Deden rek mikeun cincin emas kawin ka Nyai Raden Pupuh Kinanti. Bari neuteup pamenteuna nu imut tekung silila nyarita ditujukeun ka Raden Pupuh Kinanti. Nyai, Kah, ninggal pandangan Nyai. bari naon kitu Kang? Cik ninggal Nyai tong kasir nyarios. Muhun Kang. Nyai, ieu akang gaduh cincin. Pake we ku Nyai nya. Alah Kang meni sae kieu Kang cincinna Kang. Abdi mah kakarek ninggal Kang cincin anu model kieu. Alusnya Nyai, cincin kieu mah moal aya di zaman ayeuna. Nyai, nya di zaman Nyai ayeuna. Kusabab cincin ieu mah ayana di zaman modern Nyai. Tinggal itu canggih. Ieu kenang-kenangan ti akang kaung Nyai. Ari Nyai resep teu? Nyepo gua atuh resep Kang. Nyai mah resep pisan Kang. Cincin anu pamasian ti Kakang. Nya syukur we atuh ayeuna mah. Ayo Nyai urang tuluykeun deui bisi kaburutan di jalan. Mohon kan hayu Kang. Geus kitu mah kadenge aya hawar-hawar suara misterius deui. Mung kadenge ku si Kang Deden hungkul. Kang Deden, ayeuna geus waktuna hidup balik deui ka zaman modern. Kusabab hidup geus mampu nyalametkeun Nyai Raden Pupuh Kinanti, geus ngaluruskeun sajarah pikeun zaman modern. Aya dua pilihan antara hidup cicing di tahun baheula atawa hidup balik deui ka zaman modern. Kusabab moal bisa balik deui lamun geus meunang kaputusan. Saumpamana hidup cicing di zaman baheula moal mungkin bisa deui ka zaman modern. Kitu deui sabalikna mun hidup balik deui ka zaman modern moal bisa nganjang ka zaman baheula. Mung ayeuna mah terserah hidup rek cicing di zaman mana. Tuh tingali aya liang lorong waktu. Lorong waktu eta teh bakal leungit sababaraha menit deui. Lamun hidup teu asup kana lorong waktu eta, mangka hidup moal bisa balik deui ka zaman modern. Kecuali mun hidup hayang cicing di zaman baheula, nyorang kahirupan jeung Nyai Raden Pupuh Kinanti pikeun salawasna. Geus kitu mah saora misterius ngaleungit. Harita si Kang Deden ngagerendeng ngomong sorangan. Alah anjir. Kuring masih kena batak ini di dieu euy. Kumaha aduh. Nya kuring geus bogoh pisan nya ka
Nyai Raden Pupuki nanti geus teka palangnya aduh. Kuring teu kumahanya aduh. Si Kang Deden masih keneh bimbang cenah teh. Katingali hulang jentul. Kakang kunaon Kang? Meni ulang jentul gitu Kang. Akang mah teu kunaon Nyai. Biasa we Nyai Kurang tuluykeun perjalanan we Nyai. Nyai tong hari uang Nyai mah teu akang mah teu kunaon Nyai. Oh, mohon atuh Kang. Harita si Kang Deden ngagerendeng ngomong sorangan. Dari aing bingung kieu Anjir, kumaha ieu yeuh? Eta liang lorong waktu beuki dieu beuki ngaletikan kieu aing kudu buru-buru indit ya. Hampura atuh. Hampura Nyai, hampura. Harita si Kang Deden luncat ka liang lorong waktu. Plus keluar bijil ti sumur tua gedebut ragrag kana lemah. Aduh nyeri anjir bujur aduh kumaha Harita si Kang Deden rikat ningali liang sumur. Aduh hampura Nyai. Hampura Nyai, sanes akang hayang ninggalkeun Nyai. Tapi kumaha Nyai, akang teh bimbang. Masih keneh ragu ieu teh ye. Ari hate mah kitu teh we Nyai. Cinta banget ka Nyai. Da kumaha deui atuh Nyai. Harita katingali aya nu ngaliwat di palebah girang ningali ka si Kang Deden. Tetela si Mang Kohar geuningan. Harita si Mang Kohar ningali si Kang Deden keur ningalian liang sumur keramat. Harita si Kang Kohar ngagerendeng ngomong sorangan. Alah eta budak kunaon nya? Erek bunuh diri gitu si Kang Deden teh. Alah eta budak. Astagfirullah. Eta budak narek naon gitunya eta si Deden teh erek bunuh diri gitu. Ku sabab diputuskeun ku si Nyai Ita. Dari aing kudu bebeja ieu mah yeuh ka si Nyai Ita mun kayak kieu mah. Bisi kaburu bunuh diri ya mah. Harita si Mang Kohar gira-giru maluruh ka rompok Nyai Ita rek ngabejakeun yen si Kang Deden teh rek bunuh diri rek abus ka liang sumur tua ku sabab diputuskeun ku Nyai Ita. Harita si Mang Kohar nyarita ditujukeun ka Nyai Ita. Assalamualaikum Nyai Ita, Nyai Ita, sampurasun. Geningan Mang Kohar, aya naon Mang Kohar? Yo, dengekeun mamah yeuh gawat. Gawat kunaon Mang? Yo, dengekeun mamang yo. Si Deden, si Kang Deden kunaon Mang? Yo si Kang Deden rek bunuh diri, rek asup ka liang sumur. Bener eta teh Mang? Oh, tadi mamang ningali di ditu tuh di sumur tua. Alah, kumaha tuh Mang? Susul kumane Nyai? Mohon Mang, urang susul ku Nyai. Susul ka ditu. Mun seugna Nyai Ita teh bogoh keneh ka si Deden mah. Mohon Mang.
Oh jeung buru kaditu atuh. Kaditu jeung lompat. Kumang kohar antar tuh mang. Piraku nyai nyalira mang. Antar kumang kohar. Oh ku mamang diantur. Hayu. Geus kitu mah si Mang Kohar jeung Nyai Ita maluruh ka sumur tua atawa sumur keramat. Harita si Mang Kohar nu ngamimitian nyarita ditujukeun ka si Kang Deden. Ieuh Kang Deden. Ieuh Den, ai lain kunaon ieu rek bunuh diri. Nirewas Mang. Saha rek bunuh diri ieu teh? Kan hilaing merek bunuh diri gara-gara diputuskan ku Nyai Ita. Mohon Kang, ulah dugikeun ka kitu Kang. Ulah dugikeun ka nekat Kang. Beda diputuskeun ku diri abdi Kang. Aya wae. Saha merek bunuh diri ya? Kuring mah ninggalan sumur. Alah, mana we teh bade bunuh diri Kang. Alas memang reuas. Ayo mang merek balik heula rek kacai. Nya jika tuh Mang, aya wae si Mang Kohar. Aduh. Si Mang Kohar. Gelo si Mang Kohar. Pira aku ka diri aing nuduh rek bunuh diri kieu we. Da kuring ge maskeun boga iman atuh. Kurang ajar geus kolot teh. Rudat lieur. Aral diri kuring we. Dina perkara usaha gagal, dina perkara percintaan gagal. Rudat hirup teh tapi diri aing masih kena kuat iman. Moal mungkin diri aing bunuh diri. Nanaonan kal habeuki ripuh dalam baka teh cenah mah Harita si Nyai Ita nyarita ditujukeun ka si Kang Deden. Kang, akang kunaon Kang? Ari Nyai geus puguh akang teh sedih. Bet nanya kitu ka diri akang. Kang, hampura Nyai Kang. Tibeuh lagi ku akang geus dihampura. Teu kudu hampuraan deui kitu ka akang Nyai. Ya akang, sabenerna mah abdi teh nyaah pisan ka akang. Nyaah kumaha Nyai? Tibeuh lagi Nyai mah kitu we nya nyarita teh nyaah-nyaah sagarupa. Eta ninggalkeun akang. Sanes kitu Kang. Nyai teh kapaksa Kang. Kapaksa kunaon Nyai? Harita Nyai Ita mungkeus caritaanana sedengkeun si Kang Deden ngargepkeun pinuh perhatian. Tah kitu Kang, caritana teh sabenerna mah Nyai teh nyaah pisan ka Kang Deden. Ya ge cincin mas kene aya dipake ku diri abdi Kang. Kumaha atuh Nyai? Nya atuh akang ge hampura we ka Nyai. Aya kitu caritaanna mah. Jadi kumaha ieu Nyai? Kersa dilamar ku akang? Mohon Kang, Nyai kersa. Nyai hoyong nikah sareng Kakang. Dina kerkayaan kitu aya nu ngagero di balik sumur tua. Kang Deden, Kang Deden, ya Nyai pupuh nanti Kang. Harita si Kang Deden ruas ku sabab aya ngadenge suara awewe tetela suara wanoja eta teh Nyai Raden pupuh kinanti geningan milu asup ka liang lorong waktu. Si Kang Deden nyarita barejeng bunga. Alah Nyai, ieu Nyai pupuh kinanti. Mohon Kang, abdi Nyai pupuh kinanti. Akang teu ngimpi ya. Akang teu ngimpi Nyai. Cing cabok akang Nyai. Ari akang mah
Asli Kang. Iya, abdi Nyai pupuki nanti Kang. Nyusul ke akang. Nah bet bisa nyusul ka dieu Nyai. Nyai asup ka liang rorong waktu Kang. Ngiring luncat, ngiring asup ka liang rorong waktu Kang. Nyai, akang bagjal pisan Nyai. Akang bagjal pisan Nyai. Akang hoyong ngalagerabi sareng Nyai pupuki nanti. Harita Nyai eta kerung cemburu. Harita nyarita ditujukan ke Kang Deden. Nyai mah alim ngelehan Kang. Nyai Raden Pupuh kinate ge sarua embung ngelehan cigana teh. Kusabab geus jauh-jauh ti zaman baheula luncat ka zaman modern. Harita Nyai Raden Pupuh kinanti nyarita ditujukan ke Kang Deden. Abdi ge sami Kang. Alim ngelehan Kang. Abdi hoyong nyatan istri Kang Deden Kang. Pokona mari kumaha wae oge. Ari Nyai Pupuh kinanti mah hoyong pisan ka Kang Deden Kang. Beraku atuh ari abdi jauh-jauh ti zaman baheula luncat ka zaman modern kieu. Beraku atuh akang rek tega ka diri abdi Kang. Aduh, akang jadi bingung kieu euy. Da akang atuh ka Nyai itanya jeung bogoh. Kitu deh jeung ka Nyai Raden Pupuh kinanti. Sarua akang ge nyaah jeung bogoh. Geus teu bisa lepas deui hate akang teh ieu. Piraku atuh kudu dikawin duanana ku akang. Nya geus we kitu mah tuh dikawin duanana ku akang heuh. Jadi kieu Nyai Raden Pupuh kinanti pamajikan kahiji. Sedengkeun Nyai Ita oge sarua we nya pamajikan kahiji. Pokona mah eueuh nu kadua kabeh kahiji we nya. Muhun Kang. Muhun atuh Kang.